Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsalitsu ari bagian anu katilu ma eta perkara yustahabu disunatkeun itu ma ba'da ta'ami dina sabada dahar. Kamari praktekna dahar ayeuna mah sabada rengse urang tina dahar. Jadi aya tata kramakna ulah dikantunkeun ka dieu teh. Kitu ku urang dilalanyahan nu biasa tara naon margina ieu tina agama isukan ditaroskeun ku Allah teh nya. Nepi ka urusan tuang ogenan memehna eukeur sabadana jadi ilmu kanggo urang. Margi ngaepekna teh kana kahirupan urang jeung kulawarga tina urusan tuang teh nya. Wa huwa sareng ari ieu ma ayam saketayen nahan si man qabla syab'i dina samemeh wareg. Kade mun tuang memeh wareg teh liren. Urang waregna kumaha tuh karasana? Bahasa wareg teh kumaha tuh karasana ieu wareg? Cek bahasa sebuah mah kamarkaan kitu aya wareg teh. Eta mah leuwih ti wareg pan kamarkaan mah. Naon margina keur nikmatna ieu teh rek maju kana wareg teh nya. Gitu. Jadi wayahna tata krama eureun tah dina nalika raos memeh wareg. Jadi ulah seueur ting barang tuang. Mentak pantas Islam malah leutik bargang aganan awakna teh nya. Ngan imana kumaha? Imana kararuat da taat atuh. Ya mah sabalikna awak we gede. Ai kaimanan mentak dina ibadahna teh kedul we geuningan. Sabab aya nambah-nambah ari parasmanan teh nya. Ngahajan yang deket eta wadah itu. Jaba sok ditambahan sabada sangut teh nya cauna geuning samangkana. Jadi nya mungkusnya mawa eta jelema teh nya. Jadi tata krama memeh wareg tos liren urang teh. Mentak urang kaukur sok sabaraha huap teh dahar. Ah cenah sok 5 huap we wareg urang mah. Atuh 4 huap kudu eureun eta. Da kalimana wareg atuh. Wayal ako jeung ngalamotan si man asobiahu kana pirang-pirang ramona si man eureun memeh wareg. Kadua lamotan ramo nu katuhu atunya dilamotan nu katuhu nyepengna genan dilamotan eta. Jiga budak we gitu jiga keur ngolomoh palok geuning pelok buah dilamotan. Eno pan geus aya senok geuningan. Tah jadi menyangalamot senoknya. Sumayam satu ngusap siman bil mandili ku sapu tangan. Tos dilamotan usap ku sapu tangan mun aya ku tisu atuh. Nah jadi lamotan heula usap ku tisu atau ku sapu tangan. Sumayag sila tuluy ngumah si manha kana eta asobi. Jadi ngumah panangan teh sabada dinaon? Sabada dilamot, sabada dielap. Ieu mah kalaku kumaha heula tuh dielap salah gitu mah. Tah kitu jadi babada tuang leres-leres perhatoskeun ku urang. Keun mentak dina piring parasan sok aya tisuan geuningan. Eta teh kanggo naon tah? Ngusap sabada lamot sabada ngalamot naon? Curug ke di kumahna mah tos diusap ku tisu jeung dilamot. Mewe yagsila di kumah tapanangan teh nya. Itu tah jadi eta praktek tata kramana sabada rapih tuang. Ulah dibulak-balik ngumah heula tuluy dinaon?
dilap eta mah lepat kitu mah tibalik jebat teu dilamot deui kalaku kumaha heula gitu nah mentak raos kene ku panangannya tuang teh hitungan aya jeung nu jari-jieun mah ning dilamotan curug sebutna meureun jorok maneh mah mun dilamotan ternyata curug naon sabab barokahna bisi didinya napelnya barokah tuang teh tah gitu jadi sakali deui lamotan heula usap-usapu tangan taku tisu teras di kumah panangan tah tidinya neme urang teh ngaletak naon yeuh uyah deui nya wayal takitu jeung mulungan si jalma patatato ame kana maruragna dahareun tuluy wau eta wau jeung diatapkeun tuluy pulungan nu ragrag teh remeh teh kitu ulah teu dipulungan kade ieu pulungan remehna lamun dina amparan pan kanyat dipulung pelebah dina luhureun keusik ning si Citanduy pan kana keusik remehna teh tak ulah sina ragragan kade qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sahaj ari saja ma akala dahar siman ngadahar siman mah kana perkara yaskutu ragrag itu mah minal maidati tina dahareun asa tahirup siman pisatin dina kajumbaran mun akang hayang jumbar hirup remeh pulungan hadis tah wa ufa jeung diriksa pi waladi di anakna siman anak saroleh tah jadi nu anakna rada hese diurus diatur pas dahar sok tara mulungan naon remeh sok diantep supaya teu mulungan deket hayam daharna pan beak manten ku hayam gitu batur mah dipolitikan atunya jadi ulah-ulah geger akang kade teh budak teh sepisan urus atuh akang aya tuang tara mulungan nu ragraganana palagah nuang ranginang kang coba begitu dia teh muruluk atuh kitu mah wayana teh pulungan ku akang pamigado budak alit gitunya jadi diriksa budak genan gitu urang hirup aya dina saatin kajembaran si horeng sangsara teh geuningan akibat kitunya kagabah sabada tuang tah tara dipulungan tak batur mah sok ningalikeun Kang nuang ranginang truk panahnya teh ditandekeun Kang nu ragraganana gitu pan urang mah geuningan am ranginang kucing tetangga di parabaning nyamperkeun urang teh ulah di parabana tamat tuangeun jang urang lain jang ucing bisi teridoeun boga imahna si horeng eta remeh teh ternyata mantak ngajumbarkeun dina kahirupan jeung mantak soleh barudak turunan urang we taholala jeung nyehil si man nyehil taholalanya si man kunaon teh aya tusuk gigi geuningan disadiakeun ayeuna mah ulah motongkeun tina nyere batur kade Kang ieu pan kisahna ge aya nya kitu ajengan tas parasmanan di jalan daging napelna huntu metik barang bang batur kalapana pendek meureunannya nyerena dicabut pake nyehil tah maot be kumata di alam barzah wah luar biasa urusan nyehil ku nyere batur komo urang sok nginjem lincok batur teu bebeja deh kada ya tangka sampo batur dialaan yang di leuweung da pedah jauh ti imahna wah teu kabayang riweuna isukan yaumul kiamah ieu eta urusan nyere atuh tina kalapa urang mah teu nyerna barang-bangna dibekel ka imah pake ngejo deh kalapana dipulung urang mah kapanan waduh eta nikmat nu gaduh kalapa isukan yaumul kiamahnya moal ridoeun Kang isukan teh yakin ka Allah teh Gusti abdi teu ridho barang bang dibawa ku si eta abdi ge butuh
isukan mah di korehan kang bakat ku butuh ku bekal yaumul kiamah tak akang kudu siap-siap teh ulah lea bersangkutan jeung manusia riweuh itu mentak kira kek ngalah barang bang jang karari bebe jaheula eta itu gaduh artos mah nyakarin 3 kilo karari na kapanan itu bahayana teh suluh sarua kira-kira nu gaduhna butuheun mah tong diala ku urang bisi kalah cenah urang ge butuh ning dialaan itunya dan sabana yaumul kiamah bakal seueur masalah jeung kepada makhluk termasuk eta nu nyeret teh ajengan mang kandeng eta teh riweuh cenah abdi ngurus urusan nyere jang nyeuhil huntu tak kade lamun keur di kebon ulah sok petak-petik nu babatu nu batur gitu nya kitu jantung mah koma dibekal diopor pan ka dapur nikmatna masyaallah cenah ieu yaumul kiamah teh nu boga jantung bakal sumping ka Allah gantian Gusti abdi mah yang digantian yaumul kiamah jadi nu bersangkutan jeung manusia sadaya bakal katagi isukan yaumul kiamah boro-boro nu kitu akang aya sireum hiji ngegel kabeh digesak sireumna teu ridho nu teu ngegel mah kade yaumul kiamah diduruk ti wan geregenan moal ridoeun kang tah diduruk ti wan kabeh yaumul kiamah datang teu ridho Gusti abdi cek Allah pek seureun teh si eta kumaraneh kabeh nu kaduruk harita kumaha kang tah isukan riwo yaumul kiamah babak belur urang mah ku tatangga kiran can kudu sejen euy subhanallah si horeng kade ulah terenang di dunia teh mentak ari ibadah ti ayeuna al istighfar salat tobat gitunya Kang kitu mentak ek ngalatiwan mending kene ku bensin di auran asal ulah ku seuneu Kang kade ya ngaran-ngaran nyiksa ku seuneu Allah bendu tah seuneu mah isukan jang nyiksana Allah ulah ku seuneu pokona di dapur loba sireum sing sok cai panas Kang ku cai panas gitu pada eliangna ning di dapur pamina cai panas banjur imah kalau diwolan seuneu ning ku Akang ulah ku seuneu upastak mangga ulah ku seuneu penting mah seuneu mah kanggo Allah suka mangga tanya nyehil tapi nyehilna kade ulah gagabah ulah nyere ulah tusuk anu disadiakeun nu halal jang urang walab tali ajeng ulah neureuy si man kulama kana sakur perkara yah rujuk kaluar itu ma mimbaini asnati antara pirang-pirang huntu nasiman bil kholali kudi bil kudi cehil anu dicehil ku nyere Kang beunang tina huntu teh pepeujeuh tong diteureuy ya teman pedah daging hayam ning nyelap dicokel ku eta meunang rada gede Kang da bolong huntuna pepeujeuh tong dieleg eta mah piceun eta mah eta bahaya deui kana kahirupan urang eta bahaya deui kade ilama anging dahareun yajmau ngumpulkeun yujma'u dikumpulkeun itu ma min usuli asani tina pangkal huntu-huntu nasiman bilisani kuletah nasiman mentak bisa yang dieleg deui kuletah nyeuhilna iletah we cenah nyeuhilkeun Kang begampang ya sanes anu kuletah mah sok eleg eta mah jadi anu ku alat panyeuhil mah tong dieleg piceun diburakeun eta mah kade gitunya jadi ngaja wayahna beuki sepuh mah huntu teh beuki carangnya Kang jadi ngege nu eta teh nu aya langsung nyarelap ning sela-sela huntu teh gitu pelebah huntu nalaleungit atuh murak baso teh riweuh deui geuningan syukur di lamotan wungkul
jadi cehil anu ku alat tong diuapkeun tong dieleg tapi upami kuletah mah mangga eta dieleg. Amal murid anapun ari nu kaluar bil holal iku dicehil payar mimangka ngalungkeun si manhu kana itu mahruj kaluarkeun kang diburakeun itu sanajan saalit. Kan kade akang tas dahar wudu tuh salat keur salat letah ulin. Ten magarinya cenah remeh hijieuna huntu ya. Akang rek kumaha tah? Dieleg batal salat, dikaluarkeun geuleuheun batur. Kumaha tah? Akang di Masjidil Haram tong anehnya Kang. Begitu keur salat langsung nyokot tisu tina pesakna Kang. Bekal tisu digedugkeun tah. Pesakan deui Kang salat deui. Ulah aneh ditu mah. Tak usum sales mah langsung usum sales ge sampai ku disumrikeun barengkeun tang di ieukeun deui. Pancek pikihna kitu Kang. Ya Kang salat mekal tisu ai keur usum sales mah. Sok buka pikihna. Mentak dijelaskeun ka para umat teh nya mun keur salat usum pelu tah akang mekal tisuna pesak teh jang wadah ciduh jeung leho. Lain wadah rokok Kang ieu teh. Kada bisa akang teu apal fungsi pesak jang wadah leho jeung ciduh keur salat ieu teh. Oh, taoseun ka sepuh tah. Jang wadah leho. Masyaallah. Entak upami keur akang ngales mah mekal tisu keur salat mangga. Gitu. Karena sorban kan dikieukeun. Atuh gila gitu pakai. Itu jadi bekal ku akang tisu gerak mana we bekal tisu. Langsung dikeun kitu kan Kang. Langsung dikuel-kuel asupkeun deui salat. Sawaseul gerakannya. Kitu pangna aya pesak teh na baju jalma Islam teh sanes jangna naon tapi wadah cidu jeung leho nalika salat. Akang aya remeh akang ye. Kalau salat gini-gini remeh langsung cokot Kang ku akang. Canak bus kana naon? Imu ulah di kana ulah kana karpetkeun kade. Bisi kana pas tarang batur deui. Kitu lamun nuju salat tah aya urang erentak kekemu terus teman kekemu meh salat teh Kang. Sing nepi ka beres kekemuna bisa anu kitu tah. Eta teh nujuna tepan nya komo nya salat nya keur puasa ding bulan puasa. Riweuhna mah. Jadi alungkeun tah. Itu sabab keur salat mah dieleg kalah naon atuh. Hade tah. Wal yatamad mado maka tuluy kekemu si man badal holali sabada nyela-nyela. Lamun tos akang nyeuhil kekemu Kang tah. Gitu. Jadi eta tata kramana nya. Teras kekemu mun aya mentak si aku dikekemukeun we sesana mah. Papi mangka eta pikeun itu siman asarun ari tapak asar an ahlil baiti ti ahli baitna Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Kararitu ahli bait Nabi ogenan. Tata krama sabada naon teh. Sabada tuang teh. Wa ayal ako jeung yen ngalamot siman alqosata kana piring. Itu orang teh geus rapih Kang naon teh ye. Geus nyeuhil bahkan dengan geus bersih. Piring tong ka digerohan tah. Dilamot tetawa sarabu jeung inum siman maakana caina itu kos. Ah panjang angeun tuangna Kang. Esesana pasti ulah dipiceun. Ku akang langsung dicepeng tengakeun. Teu kabayang kuno panitianya. Ieu jelema lapar-lapar teuing cenah ka ditengakeun. Tapi ka beak jeung cai-caina. Mantak hati-hati lamun akang sok ngeuwah leungeun dina piring urut dahar. Ah ade ulah gagabah.
ning tina aqua sesan akang meuni raos. Nah, piring urut dahar urang. Eta bisik batu rek dieleg di caina. Jadi naon margin akang pangana kudu dilamot piringna. Bisi nu barokahna nyelap keneh tanu hiji taremeh. Dina eta pesro ulah-ulah mah ulah kang sing nempe ka erep mantakeun. Jadi cai angeunna dileueut eta. Itulah disesakeun. Benten jeung akang ngeliatna gelas ulah nepi ka saat kade caina akang sesakeun salit justru tama sawangsul nanya. Mun ngaleutna gelas song ditengakeun sesakeun Kang. Itu mun piring mah ulah dinaon. Disesakeun. Mentak nu remen paras mana riweuh ieu teh. Tak dahana kudu malipir ka pinggir heula. Amih kanyat ngalamot naon. Ngalamot piring mentak di bumi mah amalkeun ku akang. Bisi paras mana narada riweuh. Ketembun batur. Teu nyumputna bisi disangka lapar kacida. Ketnya boal bajeng sendokna dihakan sia tah mah si kitu kan. Dilamotan piringna genan. Wayu kalo jeung dicaritakeun man ari saja malaikon nu ngalamot siman alkos ata kana piring. Wagos salat jeung ngumbah siman kana kosah. Sari bajeng ngaleut siman makana caina eta kosah. Kana bukti lewat tapikeun siman it koroko naon ikeun batin ari ngamerdekakeun abid. Pahalana teh Kang masyaallah. Ngabebaskeun abid atuh coba. Amal nupang naonna tah. Na Quran ning itqu raqabati mukminah bakat ku ageng. Ternyata ayeuna geus teu bisa urang itqu raqabah, tapi bisa. Pahalana seperti kitu, carana kumaha? Eta lapiring lamot teuy dikumbah. Teuy tadi diregot caina sami sareng itqu raqabatin tah ngamerdekakeun. Cek urang teh jorok cenah asanya hirup teh. Masyaallah gitu Kang. Jadi akibat zaman beuki modern mantak nu kitu teh asa naon Kang? Asa hina, asa ortodok, asa katinggaleuan naon. Zaman kampungan nu kitu teh nya. Akibat zaman beuki maju. Saur Rasul man tamassaka bi sunnati inda pasadi saja mau nyekel pageh karena sunnah kami nalika ruksak umat kami dijalankeun ku urang. Maka pahalana seperti 100 nu maot syahid. Berat itu pada katingali namanya. Wana iltiqotol patati jeung anapon aring mulungan anu rag-ragan remeh teh. Muhurul hurun eta mas kawin jang bidadari. Jadi akang lamun hayang boga bidadari suka di surga ulungan remeh tah. Ulah diantep berarti nu ngantep eta teh teu hayang bida teu di mas kawinan teh ku remeh. Masyaallah gampang ning mas kawin bidadari mah nya. Gelis kabina-bina mas kawinna ku remeh Kang. Nah ya awe dunia tuh gelisna biasa di mas kawin meni sabaragram eta. Masyaallah. Jadi seueur Kang dipengker akang dikir mas kawin jang bidadari akang mulungan sambah di masjid eta mas kawin jang saha. Termasuk ayeuna seterasna mulungan remeh termasuk mas kawin jang bidadari. Mentak kade tos tuang akang kudu disalik sikeula bisa remeh nu agrag teh ka ieu tadinya. Tu mun remehna hiji nya hiji mas kawin lagi jang bidadarina. Wayaskuro jeung yen syukuran siman Allah Ta'ala bikol bidina hatena siman. Rengse tuang kade syukuran ka Allah ku hate. Alama kana perkara atama maparin tuang Allah ka siman. Payaro maka ningali siman atau makana dahareun nikmatan kana nikmat minuti Allah.
Qala ngadosa Allah Ta'ala kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pek dalahar tina nu alus rizki ka aranjeun kabeh. Waskuru lillah jeung salukuran ka Allah. Dipiwarang syukuran ka Allah kumanah bahwa ieu teh tuangan teh ti Gusti ti Allah. Eta syukuran ku hate. Bahwa ieu teh ti Allah. Sanajan nu ngajingjing ka imah mah tatangga. Jadi mun akang na hate teh pamer ti si anu berarti can syukuran ku hate ka Allah. Jadi pan syukuran teh kang ku hate, ku lisan, ku anggahota. Cara syukuran ku hate teh nalika akang yakin ieu teh paparin ti Gusti. Eta sakit lamun can kitu tong wakawani narima pamere ti batur. Engkena kumaha? Jadi boga hutang budi cenah urang. Kitu ge sok mere-merean ka urang, ieu urang ge hayang mere terus asa katarik ku eta hutang. Eta bahayana teh. Sabab lain sanes ti Gusti cek hate urang ti si eta cenah. Ti satu ieu tah ti akang anu. Ngara balik di Jakarta. Cenah meuni gede nya meuni loba merekna. Langsung hate teh Kang. Si itu ngageroan, "Kang ka dieu siap." Jam 2 Janari siap agan berebat teu mikir hujan halado berebat nyamperkeun da barang berena naon da ceuk hate ti si eta ku Allah dipanggil hayu becal se ku Allah mah Masya Allah gitu. Jadi loba jelema nu kufur kana nikmat teh kitu kan can bisa syukuran ku hate bahwa eta teh nikmat ti Gusti. Akang nu masihana ulah sok dieu deui kadenya. Ieu abdi teh dipiwarang ku Gusti Allah. Kitu dititipkeun ka urang ieu bikeun ka si anu kitu. Langsung akang nilah cau. Aya beja ti malaikat kana hate ta seuhangna bikeun anteurkeun. Ulah dingkekeun deui Kang eta teh langsung eta beja ti malaik. Daripada bisa datang manten setan butitina do anterkeunana. Tapi bisa disumbeng eta manten. Nah, langsung beretak. Sumping beres ieu teh titipan ti Allah jang si A. Beres akang ditang ka imah. Ngalapeut teuy wah langsung meungket jang satu. Jang tatangga cek Allah kirimkeun. Cek hate urang nu ek merek Kang eta titipan ti saha? Yang si anu bikeun tageus cau bikin beuteung dianteran ngarabut sampo dikirim di sampo pas urang boga butuh Kang kasih itu butuh tanagana ngawe akang salse enan tuh butuh tanaga ya anu duh hampura gan anu cikumaha Kang kedua kali kitu keneh urang teu boga waktunya katilu kali masih kene teu bisa dan sibuk ceuk nu mere tadi kumaha urang kumatu aing cenah ka manehna barang bere na aing butuh meuni teu diperhatikeun pisan berarti Kang teu ikhlas ta mere nu sakitu boro-boroan teh nol di hadapan Allah mah nu saban akang masihanana can yakin ieu teh titipan ti Gusti. Beki capek hirup gitu mah beki riweuh gitu mah nya tak sing yakin ieu teh titipan Allah jang si anu nu narimana tong wakanarima lamun can yakin ieu teh ti saha tak payaro atau aman nikmatan ti Allah nikmat ti Allah wa mah ma'akala jeung samangsa ngadahar siman halalan kana barang nu halal. Kala ngadawuh ngucap si iman alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimus sholihah. Jadi kalau syukuran tatimu sampurna as-sholihah kasolehan wa tangzilul barokah jeung lungsur barokah. Allahumma at'imna thayyiban. Gusti pasian tuangan abdi kanu halal. Wastamilna solihan Gusti gawekeun abdi kana nu soleh.
eta pami urang nuang barang anu halal tuang anu halal duana teh sabadana wain akala jeung lamun ngadar siman subhatan kana barang subhat pada butuh kalapa jeung jangurab sampe mulung tinu saha tinu tatangga mulungna teh teh cenah hayang supanan hayang belum belut saking nguzeup na balong tatangga kan itu pas akang kerusum supan yang di kebon batur ulah eta mending ngarampak aroneng supanan ngaran teh bakidang moni sagede nyiru ngamparna teh leuwih malahan mah teu diala ai diala da nyaho teh nya. Nah jadi akang akibat ku hayang tuluy eta supat teh di kumaha diala kabeh Kang dibungkus ka imah dikumah langsung dipais diangeun nikmat dituangna Kang kitu nu bakabona teh rideun teu masa gitu lamun bebeja sama dibikeun ceuk urang teh da pasti ge hayangeun nyaheun itu dia ulah ngabong pasti ngabong urang teh supana loba teh cenah saeutik lah loba supana teh Kang tapi si ulaheun nya tah jadi di mana akang nuang barang subhat pal yakul maka ngumaca siman alhamdulillahi ala kulli halin Allahumma la taj'alhu gusi ulah ngajadikeun kana eta to'am kuatan kana kakuatan lana pikeun abdi sada ala maksiati ka kana maksiat ka Gusti. Itu Kang pami urang nuang barang nu subhat teh doana Gusti ulah dijadikeun kakuatan kana maksiat. Waya krau jeung maca siman badata mina sabada tuang. Rengse akang tina tuang baca naon tah kul huwallahu ahad baca surat Al-Ikhlas. Wala wali ila jeung surat li ila fi Quraisy. Boro-boro kudu tadarus sasdahar Kang atuh. Gitu ta. Jadi akang baca surat Al-Ikhlas sareng surat Al-Quraisy nya. Gitu ta masyaallah wala yakumu jeung ulah nangtung si iman anil maidati tina dahareun hatta tur pasing diangkatkeun itu maidah awalan dina mimitina tong wakacengkat tina dahar sageta dahareun can diangkat can dibawaan icing we dagoan mentak mun akang sering namu merhatikeun ya Kang namu ka bumi eta rapih nan tuang cek boga bumi teh nyai ieu cenah bawaan da apaleun tata kramana amih tamu narangtung akang sok nangtung kejo lobagan narangtung ningan gitu akang mun nyuguhan tamu kade rapih ieu nyai ieu bawa beres-perenan berarti akang ngarti agama amih tamu naon tah ami harudang narangtung pindah di kena kursi itu mah diantep we geuningan Kang dahareun teh diangkat urang geus naon narangtung gitunya pain akala mangkalamun ngadar si jasi manto amal geurik kana dahareun batur paliada mangka ngadua si man laupikeun itu si goer wal yakul jeung maca siman Allahumma aksir khairu Gusti lobakeun kahadean si jalma si goer wa barik ngaberkahan Gusti laupikeun si goer pi madina perkara rozak tangarizian Gusti ka si goer wa yasir jeung ngagampangkeun Gusti laupikeun si goer ayap alen migawe pi dina ieu ma ayub migawe si goer pi dina ieu ma khairon kalayan hade wakoni jeung ngonaahkeun Gusti ka si goer bima kana perkara atau itama parin Gusti kana ma
wajal ngajadikeun Gusina ke urang sadaya wa ieu jeung kasih guwir minasyakirin ti jamun salukuran kabeh. Lamun nuang tawangeun nu batur akang teras ngadoa reng cenah teh. Kedah ieu teu mungkin dibawa nangka teh katinggalan kuno bogana ieu. Aya nangka. Asap mau baik ieu teh jama teh ieu pasti kamu badahareun ku akang tuang lah nya. Reng sen nuang kumaha tah? Sok ngadoa ka Allah. Eta doana teh tah. Di jalan manggih kerese keusieuna teh wah saroja ning nu aranginang. Dipiceun gitu. Keur mah urang teh hayang deui nya. Maka didinya sikap urang mangga dituang. Kayak kana bab lu kotoh mangga. Kana bab ieu ngantos dituangna teh ngadoa. Oin aptoro jeung lamun buka siman inda kaumin deketeun kaum. Pami akang diajakan buka bersama Kang. Jadi buka caketeun kaum. Paliyakul makamata siman. Aptoru buka kuring indakum deketeun an kabeh asoimun anu paraos kabeh. Wakalang ngadar siman to amakum kana dahareun aranjeun kabeh. Al abror en wa akala to amakum sal abroru jama-jama nu hararade. Wa salat jeung maparin rahmat alaikum ka kabeh sama iku malaikat. Lamun urang diajakan tuang ku batur maka ngaduana didinya takkan. Aptoro indakum asoimun wakala to'amakum al abror wasolat alikum malaika. Eta mun diajak buka bersama eta tah sabada tuang ngaduana eta. Jadi mun lah langsung ini teh geuning tengah daruah eta kahadenya. Kitu mantak aya matakna teh kitu dina barang dahar genan Kang tah. Dahar meninu raraos ngareunah tepat waktu isaralat. Haradul dak kitu geuning tata krama daharna teu pararuguhnya. Teu sesuai tina papagon. Si orang ieu akibat fatal kana ibadah urang teu geuning ngaganggu ka cita. Wal yaksir jeung ngalobakeun kana istighfar Kang terasa buka bersama maka deui. Wal hazana jeung kana sedih alama kana perkara akala ngadar si iman. Min subatin tina subhat. Bisi ieu teh da nu ngulemna ge jama pejabat cenah nya. Ting tina duitna lah milu dahar. Istighfar akang jangan sedih deui pedah ngadar barang subhat. Liut pia supaya mareman si iman bidumui ku caipanona si iman. Wahazana jeung ku kasadina si iman haronari kana panasna seuneun neraka. Alati anu tu rodu diasongkeun si iman lah kana itu nar. Kana itu lati. Likoli kadaun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu lahmin ari saban daging nabata jadi itu lahmin min haramin tina barang haram panaru mangkari seuneun neraka awal talih utama bihi kana itu lahmin. Tiap daging nu dijadikeun tina barang anu haram eta teh duru ke neraka. Termasuk nu naon atuh? Nu subhat. Bisi buka bersama teh tadi ladang papatungan ning ti masyarakat. Nangkana tinu tetangga eta angeun nangka teh. Nu teu bebeja teh ada di zaman di Jakarta di alal geuningan Kang. Daun sampung nguleur ting tinu saat leuwih keris eta di leuweung. Padungala jang coelna cenah genan. Orang istighfar di dinya mah tah. Sing sedih deui teh ngaduan anu eta. Sing emut tah. Bisi jadi awak gede teh. Jadi daging teh tina hal tuangeun anu teu di diruan ku Allah sukan bisi dibeulem ku urang. Nah, jadi ieu dina bagian tilu teh sabada tuang kedah kitu. Tuang nyalira, tuang sasarengan, tuluy bangsa nyeuhil. Ya, terus tuang dina nalika jeung batur. Walaisa mayakula wayabki.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi upami bab nu awal ku urang di Bandungan, bab nu tengah di Bandungan, pas bab itu di Bandungan ya Kang. Teu ngaos gitu, jadi salah di tas dahar teh meureunnan gitu. Kitu nya rambung. Iti awal memeh tuang, keur tuang, tos tuang. Kudu kumplit ke bagian nyuguhan tamu kudu kumaha rupa-rupa we bab teh. Jadi ngaku Islam teh bener laku ge kawas naon Kang. Kawas Islam gitu tah segera bab nyuguhan tah. Ya udah sing paranjang yuswana. Walaisa jeung teu sahaman jalma yakulu dahar siman wayabki jeung ceurik siman. Kaman eta saperti jalma yakulu dahar siman wayal hau jeung ulin siman. Jadi nu tadi teh tuang teras sedih. Jeung anu tuang langsung bala kecerakan bunga nih Kang. Beda itu teh. Gitu situasina ogenan. Wal yakul jeung maca siman ida kala di mana nuang siman labnan kana susu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wazidna minhu. Ya di mana akang ngaleut susu. Itu tah eta mah beda duaan agenan wazidna minhu pami nuang ngaleut susu gitunya kana ti MBG sok reureng saya susu geuningan ya dihususkeun ku Rasul ogenan nuang susu mah gitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wazidna minhu. Pain akala mangkalamun ngadar siman goerohu kasali kana salianti itu labanan. Nuangna sanes nuang susu urang teh. Kala mangkamaca siman. Allahumma ya Allah barik ngaberkan gusilana ka abdi sadaya. Bima dina perkara rozak ta ngarizkan gusina ka abdi sadaya. Warzuqna ngarizkan gusina ka bisa khairon kana kahadean minhu tina itu emak. Nah, jadi upami sabada tuang salian tu susu mah Allahumma barik lana fi ma razaqtana warzuqna khairon minhu. Ya doana asa sok tara kabur ngadoana kan. Gitu. Apal padahal mah tapi sok poho bae gitu nya. Kawas akang rek tuang dengan da biasana ge tara make uyah geuningan. Hilap we geuning rek nyocol naon teh. Duh cenah ingat-ingat geus 5 huap kumaha tuh ulah nyocol ting uyah da geus kaliwat. Kan pame bismillah mah wayahna kumaha tah. Baca bismillah mah. Amih kabarokahan nu bakal dituang nuntos mah geus moal aya barokahan luput eta mah. Inget tas belum sambo geuning Kang. Nu hipu teh geuningan. Pas geus rapih duh teu bismillah. Nah geus akang eta nu lebet kana patuangan nu teu bismillah tos moal barokahan ieu. Mangkana rek jadi tanaga eta teh. Geus hese pasti kana ibadah teh. Da teu ngandung naon? Teu ngandung barokah. Paingan ai subuh masjid karosong. Gimana? Jadi akang tuang enjing-enjing sing nepi kakuateun berjamaah lohor. Tuang tas lohor sing kuateun nepi ka berjamaah asar. Jadi sing rada teu raos kana hate teh. Urang dahar cenah jam ning lohor aseh-aseh pisan berjamaah di masjid ogenan. Berarti eta dituang ku akang teh teu naon. Teu barokah be atos. Itu gunepang ayeuna kararosong majelis masjid berjamaah teu barokah nu kana patuanganana kitunya ning munang beas BL teh 5 kilo Kang ka 10 kilo aduh masalah ternyata teu diperatoskeun urang kana ibadah mah penting ngebeuteung we wareg lah penting mah eta
temantak ngoceaknya teu berjamaah tapi lamun teu kabagean ulah pariuh eta tapi ku teu berjamaah urang teu ngarasa sugan teu kadinya mah teu hariwang gitu karena luputna pahala ti Allah tapi lamun urusan beuteng wah hariweuh eueuh ti dieu kawung dituar pan di kebon dijual kawung beak eueuh pan kalapa ditebangan jang melaan naon tah melaan beuteng beak kalapa jeung kawung jelema teh lamun geus lapar Kang tapi karena ibadah tuh cenah Pak aliran risik nagenan kade nak kita pikih teu aya alasan pareum risik teu ka masjid eueuh alasan tah mah ceuk bojo teh tah baterai cenah di mah pan buka baterai lah cenah teu purun poek kalau jadi alasan pareum listrik maka kalau jadi alasan mah naon aya hujan itu jadi alasan hujan mah tah di wayah namun hujan nepi ka baseuh sendal mun leumpang teh eta mah panguduran misalkan di imah berjamaah jeung bojo jeung anak gitu cek dek kae mah jelema kamarana cenah pan aya payung cenah padahal mah kade payung moal ngaleungkeun hukum Kang dek kae mah teu warasnya kalah nyarekan ingan arogoan pisan cenah pan guguna hukum nagenan paudan berjamaah itu hujan ieu hujan ngacapak baroga payung ieu moal leungit ku payung eta gadana urusan hukum moal anggar aya kemudian hukum eta ku payung leungit cilaka gitu mah Kang jadi alasan payung ngaleungkeun hukum moal nah gitu jadi urang sadayana luar biasa dina padali kadua mangkareta doa mimma eta tina perkara hosonang tukeun bi kaneta masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alabana kana susu li umumi nafmi karena umum manfaatna itu laban jadi susu mah kahususan katangtosan Kang mun di Mekah mah aya laban teh nu haseum teh terus di bungkusan tadi di wadahan jadi karaosna teh haseum kawas nu arali teh kawas yakul gitu itu mah kintal pisan karena minal laban Ustabu jeung disunatkeun akibat ame dina sawada tuang naon aya kulen maca siman alhamdulillahilladzi at'amana wasakona wakafana nyukupkeun Gusti ka abdi sadaya wa awana jeung nempatkeun Gusti abdi sadaya sayyidana kadunungan abdi sadaya wa maulana jeung pangeran abdi sadaya ya kapi hedat anu nyukupkeun mingkuli syai'in tina saban-saban perkara hedat anu cukup gitu anu cukup tina saban perkara walayak jeung teu cukup minhu tina itu syai' naon saneje perkara Allah mah tos ngarasa cukup urang mah moal ngarasa naon mangasup urang mah walayak minhu syai'un urang moal ngarasa cukup kan teu direm ku kaimanan mah at'amta maparin tuang Gusti minju intina lapar jadi lain tatangga nu mere naon teh Kang nu mere wareg teh tapi saha jadi Gusti nu tos masihan tuangeun tina kalaparan tak aladi at'amahum min ju'i kade sing yakin ieu wareg teh ti saha ieu tuangeun teh ti saha ti Gusti kade bisi tadi teh jadi anu masihan at'am teh minjuin teh Gusti tah lain jelema Gusti tak Gusti mah nyadiakeun di mana-mana rezeki mah apaleun ka urang daratang kitu rezeki mah terangeun Kang pasti ka urang mah teu apa di mana aya rezeki kitu ngadak-ngadak eta urang hayang kabalong ningan nguseup giriwil anak gurame Kang geus sakilo geuningan
disisit ku urang teh. Gusti teh geus nyadiakeun siap urang teh di imah. Rapi kurah koreh di imah. Teu naha teh hayang kasih anu. Eta ngahaja ku Allah teh. Itu rezeki maneh tuh gurame teh. Akang datang ka imah babaturan tah. Kenan tuh, ternguseup ya. Da rezeki urang Kang eta, gurame teh rezeki urang nu sakilo teh nu meunang teh. Langsung digoreng. Mana tuh cenah mulang, kelai dahar heula di dieu. Ek mulang ingkang kalah titah dahar dari sina orang di dinya, keukeuh kudu di dahar. Moal tiasa dileungitkeun dilepaskeun da rezeki urang. Nepi ka dahar Jawa keur lapar ya Kang atuh. Jeung goreng naon tah? Walah nikmatna masyaallah. Nu bogana mah cuma orang wow meni ragot dahar teh. Nepi ka huluna beak teh ku urang. Dari rezeki saha Kang? Rezeki urang ceuk Allah. Rapih dahar duh ieu nuhun cenah wah nikmat dahar teh. Gitu. Da ceuk Allah maneh dahar unggul ka dinya rezekina di dinya balik Kang ka buminya masa. Datang ka imah ti mana tuh Pak? Eta si anu ning lila pugalah ngajak dahar. Atuh cenah uyuhan atuh pada mah tampik era cenah ku tetangga. Ieu da. Kumaha cenah eta ge rek balik kan ke ulah cenah kana. Di si mah hese ditolak Kang. Ti Allah mah pasti urang bakal kanaon tah. Begitu balik tetangga urang gurame kari cucukna. Eta nu tetangga urang kumaha Kang? Aduh cenah pamajikan teu kabagian anak teu ngadahar cenah. Kada geus teu waras deui tah hirup teh nu kitu mah. Allah nyadiakeun jang tatangga lain jang pamajikan jeung anak. Nah kitu. Jadi kade akang teu nu baroga lauk nu boga naon bae kade eta Allah geus ngajatahan jang batur tinu urang. Lah nepi ka ngacaprak kitu. Jadi ngadak-ngadak datang ka imah urang sing bunga ieu rek moal rezeki na ti Allah. Ting naon rezekina makanya berbentukna gitu kapanan. Ning aya kisah kapanan Kang. Itu nu datang ka ajengan teh ya. Mawa sampo digantian ku roti ningan. Subhanallah tanya. Nah, jadi urang sadayana dina bab nu kitu kade sing sadar nu ngatur teh saha? Allah teh. Jadi si eta tuang teh lain gurame nu urang tapi nu si eta jatah ti Gusti. Tak akang dibalong sabaraha gurame lain jang urang kabeh jang tatangga eta teh. Jang sero aya. Jang hama kokod loba eta teh man balong teh. Tarimakeun da lain nu urang nu Gusti Allah. Itu cenah paraeh tarimakeun ngahajak ku Allah tong loba ting gurame teh maneh teh mentak dikatetanggakeun sawareh dipaehan ku Allah pan dikirim-kirimkeun. Ah kade teh. Coba lamun nepi ka sehat kabeh Kang gurame nepi ka sehat kabeh dijual ke kabagian urang duitna. Geus meuli gurame. Allah mah langsung jalanna teh lah kumaha we mokonana. Itu tah batu mending ribuan ngampar kajual henteu ka tetangga kabikeun ceuk Allah. Bongan sia mah darek moal bener ya di mana hasil gani sukan. Adi pake tepeuh tatangga kapilaraan. Tak ku Allah dimusnahkeun sadaya. Duh cenah nyaah tong nyaah ku Allah ge dipaehan kabeh. Teu sing nanyaeun dan usaha Kang. Nu Allah. Ah jadi lamun urang ngingu nu urang nu Allah. Tak begitu ngambang nu Allah urang teu sing nanaon. Kata tangga teu bebeja. Teu apaleun bahkannya. Nu sababna dan nu Allah dicanak deui ku saha? Ku Allah dibae. Terus cenah duitna ge nu urang, nu Allah duitna ge naon? Lain nu urang. Tak Allah mah kawasa duit dileungitkeun ning eueuhnya Kang. Jadi nalika urang geus ngamilik pasti bakal seueur kecewana. Pahum laha ma likun cek Yasin bongan dipimilik ku maneh pada manu kami.
taqwa lillahi ma fis samawati kabeh ge nu Allah nu di langit jeung bumi teh nu urang. Urang mah katitipan mun urang amanah ku Allah ditambahan titipan teh. Tapi lamun teu amanah nu aya ge dicokot teh kapanan. Jadi sing amanah urang kana titipan ti saha. Nu berat mah eta isi Kang titipan ti Allah jeung budak ningan. Sama leuwih naon tah. Jadi at amata min juwa aman ta jeung ngaamankeun Gusti min haufin tina kasieun. Atuh ulah aya sieun iwati ka saha? Ka Allah. Nentak aya khauf anu bangsa nafsaniun. Aya khauf anu bangsa imaniun. Sieun anu bangsa iman mah iwati sieun ku Gusti. Ku Allah sieun anu bangsa nafsaniun, sieun teu dahar, sieun teu hasil. Sieun kunaon sieun ku nu karitu. Ini kasieun eta anu karitu sieun mah kusaha Kang. Terus cenah sieun ora eta sieun eta sieun tabeat. Sok sieun ning aku pecong sieun ku jurig Kang. Eta tabeat eta. Ngan lamun sieun ku manusia eta cilaka mah musyrik ka Allah. Mun urang sieun ku manusia musyrik ka saha tah? Ulah sieun ku manusia mah. Sieun mah ku saha? Ku Allah nya. Dipegat begal di jalan tenang beda boga saha ieu. Boga Allah silat teu bisa tenaga dalam eueuh ningan Kang. Rek ngagorok da di leuweung rek kumaha Kang tah? Geus pasrah sumerah ka Gusti pan kitu. Kecuali cek Allah sok pan boga silat teh sok pake heula silatna. Pake heula silatna Kang teh leungeun buntung ka kadek kapanan. Wayahan eta nya. Kahirupan geus digariskeun ku Allah Kang. Teh anu luar tina takdir saha. Urang mah karitu mari mah. Kitu. Sanes kanten ogenan. Geuning aya katesetujuan jeung kahoyong urang. Urangna berarti jauh jeung saha? Jauh jeung Allah. Itu persiapan dina kehidupan teh. Sabab takdir berjalan terus di rumah pun dicatatkeun kehidupan urang teh. Pada palakal hamdu mangka tapikeun Gusti alam do ari pujian awaita nempatkeun min yutmin tina kakosongan nempatkeun tina kakosongan jadi nu kosong geus katempatan ku urang teh wahadeta jeung nuduhkeun Gusti min dolatin tina kasasaran wagneta jeung nyugihkeun Gusti min ngilatin tina kapakiran palakal hamdu hamdan kasiron has pujian anu seueur daiman anu langgeng thayyiban nu alus napi anu mangfaat maka nu barokah pih itu hamdu kama seperti antari Gusti Allah eta ahlina hamdu pamustaiko jeung nu ngahakanna hamdu teh doanya Kang sabada naon cenah kenan sabada tuang eta panjang pisan cenah doana ieu teh ngapalkeun kalah teu bisa-bisa. Nah cekap alhamdulillah gitu Kangnya nu pondok nama. Allahumma ya Allah at'amta masyandar Gustina kami satoiban kanu alus. Pas takmil ngamalkeun Gustina ka urang saresolian kana amal soleh. Tuangna urang geus alus, manya ku Gusti teu diamal solehkeun urang. Atuh suhunkeun ku urang Gusti istamal ta solihan. Istamalna solihan hayang jadi amal soleh abdi teh sabada dahar teh wajah ngajikeun Gusti kana itu to'am aonan kana pertulungan lana pikeun sadaya alat matika kana taat ka Gusti tiap urang tuang Kang osok aya dina hate sugan ieu teh hayang nulungan kana taat tara dan niatna gahayang wareg ning kakibat lapar mentak ngong adan mah anger bae kumaha bet hare-hare we geuningan. Tak di urang malohor masjid. Duaan paling nya asar. Kitu we geuningan pas magrib ogenan. Kitu dur isya masih kene kosong pas subuh tah. Nu gogorowokan tahriman geus
capek ngadaguan. Anggernya sakitu-kitu nu adan jeung nu qomat nu berjamaah teh kan. Gitu mentak cek dina fikih kita babul berjamaah lamun anu sok biasa ka masjid can sumping antosan ku imam. Kira-kira nu tara mah ulah dagoan langsung bersalat Kang itunya. Kan lamun nu biasa osok can sumping keneh can saparapat jama tong ka ditinggalkeun antosan heula. Sok maca sholawat heula sabeakna. Kan kira-kira nu tara biasa ge tara ulah ting dagoan sia tah mah. Imamna ieu can datang we akang teh ajengan teh wayahna kudu nyusul saurang. Cek pikih Kang tah susul. Ulah di ka Banjar meureunan, ulah umuran meureun susul ka imahna. Pedah teh cenah katinggali manggul pacu ka ajengan teh. Ulah pedah tadina susul di ka imahna. Nepi ka bumina ceu akang aya. Aya cenah ka dicai antosan Kang tong ka berjamaah. Itu aya akangna cenah teu aya di kebon keneh lami sok berjamaah di masjid. Diatur salat teh Kang ku agama mah. Ulah sakahayang saha. Plus sakumaha teh eueuh ajenganna. Habis kitu kapanan. Nah, jadi aturan fikih sapertos kitu dina saat berjamaah geunannya. Aya angka bumina susul ku salah saurang cenah jauh teh rageuna ulah nyebut jauh susul aya motor aya mah. Kudu dipuguhkeun aya jeung teu ayana, siap jeung teu siapna dipuguhkeun. Eta teh imam sababna nu geus puguh imam di masjid eta ulah diganggu. Gitu. Nu adan atuh akang nu adan teh geus puguh jama teh si ajeng si be akang nyanyahoanan adan. Geus rapi akang teh adan jebul si eta nu paragina adan deui tah. Akang teh dekeun adan tadi. Adan deui wayahna tah nu osok nu geus ditangtoskeun. Cek jemaah menikah cire tukang adan cenah geus geus adan tadi akibat barodo keneh Kang eta. Karena agama eta can nepi ka masyarakat teh mentak araneh meureunan. Cenah menikah cida adan itu kos kadenge tadi adan. Kudu paham bab salat oge nanti sabenerna. Ngaji teh kan haye uhlak ahlak geuningan. Bab ibadah teu kanaon tah. Teu jelaskeun gitu bab. Kan ini dina yana moal kan dina asnamat thalib salah radatul thalibin kitabna kitu. Jadi leuwih mendetail bab berjamaah kitab nu galede mah nya. Kan pasti ararane. Gitu sabab naon tara biasa jeung teu acan kasampe. Acan kasampe kan. Pas kuring esok titah mangga paenya kan nyorotan mait geuning kan. Mait teh awewe lalaki kudu sing terang posisina dan nu diperhatikan ku sim kuring sok saralah eta imam teh. Di mana nangtung imam posisi Kang. Sok kumaha tah? Pas wengi antangpan kitu. Geus bener ta mait teh sirahna ti kidul. Di mana imam? Mastaka imam katuhueun panangan imam atuh di dieu tah. Bah dieu ulah di tengah di dieu mastaka teh katuhueun panangan imam. Gitu. Panu di tengah ting di mana mun istri dina ajuzah dina biritna imam. Itu tingali mantaknya. Tiba heula nyolatan mat geuning masih keneh imam teh. Geuning imamna di dinya. Moal enak ya anah makang teh. Deui bae. Dat tiba hae kitu dengan Kang. Mate tiba hae kitu tiba pakinan kitu. Cenah ngiblat kitu nya. Teu ngiblatkeun nang karak mait mah teu ngiblatkeun. Jadi mun istri maca katik kaler pambeget ti kidul. Imam mastakasi mayit ayeuna katuhun panangan imam pan kitu tah. Mun istri dina ajujah dina biritna imamna teh kitu.
Usaha tacan biasa pan riweuh gitu jadinya. Jadi sanes kanten geuning nya ilmu teh loba keneh kan. Urangna geuning nu umurna teu kabagean gitu. Ilmu mah moal ka ieu ku urang teh. Umur urang nu saalit. Sareng otak urang nu terbatas kan. Tak kalau mangahaja wa ma utitu minal ilmi ila qalila saeutik sewang dah terbatas otak anjeun teh jeung hate teh. Mentak saalit sewang naon teh. Kuring mah teu bisa nguseup, pinter nguseup pang sok meunangan. Di ilmu nguseup kuring teu boga eta mentak bodoh kuring bab naon mah. Kuring boga motor namal mah teu bisa bodoh. Tapi tukang tamatu Haji Baban bisaeun. Berarti ilmuna di dinya ayana. Tak ulah adigung kunaon. Ternyata loba nu teu bisa urang teh. Itu jebul pesawat helikopter kang sok mangga dipilotan ku akang. Pan godeg teu bisa. Berarti akang bodoh eta. Tarimakeun. Gitu. Kang macul cenah teu bisa. Akang da lindin ilmu macul. Nah ilmu pepelakan akang mah. Gitu ta jadi tos masing-masing atuh ulah silih naon. Ulah silih ngarendahkeun kanu sanes. Ternyata urang ge loba keneh kabodohan. Gitu mentak Allah salit sewang da terbatas kapasitas otak jeung hati urang. Tak ilmu mawa nyagara ari umur urang dibatas ku Allah mentak wayahna nepi ka maot teu apal. Rasa numpak helikopter tanya kan. Gitulah. Nah, jadi ulah nepi ka eta tuangeun teh ngabantu kana mana. Sing aja da amal soleh urang teh tuang teh sing nulungan kana taat. Warna udu jeung nyalindung abdi bika ka Gusti anastain yen nulungan Gusti. Bihi ku itu to'am ala ma'asyatika kana maksiat ka Gusti. Ulah nepi ka ku tuang teh kalah loba maksiat ka saha? Maksiat teh kang seueur wa mi ma'asil lisan, wa mi ma'asil ain, wa mi ma'asil rijli yadi, udunaini. Maksiat teh kang. Itu termasuk wa mi ma'asil ain kang. Bukan ge zinah panon dengan nempo beungeut awe deungeun-deungeun termasuk naon? Ulah dugi ka ladang tuang teh kalah maksiat ka Gusti. Wa amal goswedan anapun ari ngumbah po dua panangan bil usnani ku tumbuh-tumbuhan. Udang daunan. Pakai fiatu mangkari pertingkahanana itu goslul yadain aja ngajadikeun si iman al usnan kana dadu dana kana tumbuh-tumbuhan. Pikapi dina dampa tampahna si iman alisonu kenca. Wayag silu jeung ngumbah si iman ala sobe kana pirang-pirang ramu asala sanu tilu miadi lima tina panangan nu katuhu. Tuna di dieu bahasana dadaunan. Nu tilu dikumah tanu tilu. Awalan dina mimitina wayar dibu jeung neunggeulkeun si iman asome kana ramo-ramona si iman al asuna kana usnan teu diteunggeulkeun. Alia bisa nu garing. Pemsau mangka ngusap si iman biku itu usnan sapatok kana dua bahamna si iman. Teu diusapkeun kana baham. Sumayan imutu luy lembut. Yan itu lembut. Gos layu pami kana ngubah baham. Bias bui ku curug-curug nasi iman. Dikitukeun kang. Sabada tadi kunaon teh tah. Ku usnan teh nya. Wayad luk jeung ngosok-ngosok si iman dohiro asunani kana tonggong huntu-huntu nasi iman. Wabatini hajeng batin itu usnan asnan. Walhanake jeung lak-lakan lisan jeung lisan. Cuma silu tuluy ngumbah si iman asobe kana ramo-ramona si iman min dalika. Dina caritakeun bil ma ikut cai. Kana caikeun. Cuma irliku tuluy ngosok si iman bibak yatil usnan kana saorehna usnan aliabis nu garing. Asobi au kana ramo-ramona si iman. Dohiron dina dohino banjing dina jerona. Ima orang Mataran kang lah kuno kieu mah. Kalah leuwih naon atuh
lawi hese di masina di kebon ning tas kieu naon teh ku daun make kararasnya sama jang omeh lain jang kukumbah nu kitu mah waya stagna jeung ngalap sugih siman bidalika ku itu caritakeun ani ada tilusnya tina ngabalikeun di usnan ilal pami kana baham cukup lah sakitu geuna ponya dati gosi jeung ngamaknan malikan ngumbahna itu pam teu kosi diulangi deui. Nah, jadi ieu sanes kanten tata krama dina sabada ngalaksanakeun tuang. Nu ku urang mampu dilaksanakeun laksanakeun. Amih janten ilmu anu naon? Nu manfaat sabab urang bakal ditaros itu masalah ilmu. Satu acan tuang, neju tuang sabada naon deui? Sabada tuang. Nah, jadi beres bab tuang urang teh geus kari ngamalkeunana ieu. Ngan wayahna poho di geunan. Rek ngaleueut hayeuna diregot mah teu di jadi suruput cenah saeutik teuing. Ngahaja amih tuangeun nu ayeuna beuteung teu seueur ting cai Kang. Mun seueur ting cai pan beukah bisa jadi buruk. Tak saalit cai mah pan ngagalonna ge raos kaos ngaduk ningang kitu lah geus. Dina patuangan teh jadi ngolahna patuangan teh pan beres. Itulah muntuk itu pan syuting China cek dokter bahaya kene bisa kalah buruk pan gitu nah ketos pan tadi can wareg ningali teh ke sadalami naon deui tah karena saat setengah jam dia tuh keur proses gitu urang tong ibak kade sabada tuang pan keur proses Kang tah dina beuteung teh kade ulah langsung naon banyur awak atau kuas diceos awak teh. Nah, jadi zaman aku nanti cenah cetruk di kamar mandi gebeus sanes eta sabenerna mah. Proses dina awak keur berjalan urang naon? Ditinyuh langsung melepes atuh. Kitu sarasana mah akibat naon tah. Tak akang kade ulah sok ibak lain dina waktuna. Ulah sok dianggir lain waktuna. Sama bahayana itu tah tibatan kusabab gitu mantak tiguling di mana tah gitu oh cenah tiguling cenah ti soledad sanes kan asli nama tina naon salah waktu ngumbah eta pas akang anu sok ibak janari meme subuh Kang pan aturanna laresnya banyur heula ping-ping nu katuhu terus kanu kenca terus kana bokong nembe kana saieu katuhu terus kana kenca eta ibak janari jadi angir mangga gitu. Ya. Langsung kana ieu tah eta bae langsung diceos ti luhurnya gitu mentak lamun akang sok rieuit bae sirahnya mentak banyur ieu tah naon dampa sampean banyur kan mun panyawat naon ya panyawat rieuit mun ulah mikeun eta teh kurang cai teh hanapna sok akang ka zaman ieu di banyur hanapna insyaallah ieu dokter teh areureun ku kitu mah Kang itu salasana mah urang teh bakal sehatnya hitungan urangna kumaha tah hese ngalaksanakeun teh cenah kitu itu dia barang tuang jadi penyakit we hayu. Nu saona barang tuang na teu barokah teh geuningan. Kadua ngaleueutna salah. Jadi ngaleueut anu diregot bakal naon cenah kamari. Penyakit jero lah tos jantung, hate, kalilipan nu kitu tah. Jadi lamun dikenyot mah diserot masuk eta bakal jadi obat. Bakal sehat hate teh Kang. Padunanan jadi eta teh obat mentak laksanakeun kurang ieu pengobatan tradisional termasuk eta. Ngan tos biasa dilagukeun pasti hese nya Kang. Masamna kagok sanakeun ieu. Teu wareg tah basana kitu berarti urang mah kana lumpatna teh. Mentak dilalanyahan ku urang nu kalari itu teh.
supadosnya tuang na barokahnya jadi obat pikeun urang. Ulahnya tuang teu barokah malah jadi naon, malah jadi penyakit. Naudzubillahi min. Al babus sani bab nu kadua fi madina yazidu nambahan bisa ku sabab pakumpul masyarakat yang derejengan pilu ke dina dahar waya sabatun dina bab satrasna ngajelaskeun pamit tuang sae keneh seueuran. Ieu pamit tuang sae keneh seueuran ulah ngan panangan urang wungkul. Itu tah aya bahasanana nya kedah kumaha atuh urang tuang teh berarti urang lamun ngageruan tatangga jama koret dan kana dahareun teh nya atuh beasna ge terbatas bogana suudon ka Allah mentak ku Allah dikituan ning sangsaranya kan di batur mah ek tuang teh kumaha di kita tak ramah tuang ning akang baik parasmanan mangga kang dipayun terus sok akang apa gereupan kalah silih surungkeun geuningan kang ake geus dibasma diri urang bakal terang ulah sok wani mayunan dahar can apal ilmuna mah kang mudah-mudahan di wangi Sabtu dibahas amin ya Allah alamin wallahu alam wa ilmuhu